Niat awal narek nyieun sambal kecap ajang goreng lauk. Jadi nama metikan cengek ajang nyieun sambal tuluy langsung botram. Anu digorengna teh besti lauk incu duyung. Alah besti, balik deui jeung tenana anu beranak tilu. Kela kedeung besti samemeh ngagoreng laukna ieu urang nyieun heula sambal kecap. Biasa besti anu bagian motong mah amih tenana mah bagian nempokeun we digigirna. Anu dikeuretan teh aya cengek jablay, aya bawang ungu jeung tomat besti. Mantul lamun misalnya disiram ku kecap. Lamun misalnya geus na jero piring kieu mah disimpen heula we besti urang tuluykeun kana laukna. Iya besti si incu duyung teh bawal jeung lele. Besti lamun misal ngagoreng lauk kieu teh sok sararieun. Besti sieunna teh ngajurujus sieun kaluar seuneu da biasa minyak panas mah geuninganannya. Bari jeung sieun-sieun ge diasupkeun we besti da kumaha deui atuh. Datang bapana budak teh majar teh keur diajar olah cenah. Di besti bujang kalkah ngomong hiji deui cenah heueuh ke diasupkeun hiji deui ieu diasupkeun ieu tuh diasupkeun nya. Da anger atuh besti sieun kana minyak panas mah komo bari jeung ngagoreng lauk kieu mah asa hayang make helm we. Teuing barasi kiboa mah teh besti da loba tita tadi teh terikeun angeus geuninganan. Kulantaran nu hiji deui arek diangkat jadi ieu teh dipindahkeun heula kana wadah nu hiji deui besti. Ayeuna mah bagian bujang nu ngangkat teh besti sina ngarasaan kumaha rasana ieu minyak panas diasupan lauk atah kieu tupan ngajurujus bener kabayang teh nama besti lamun misalna eta lauk hirup keneh asup kana jero katel meureun ku kucuprakannya. Tadi nama besti ieu teh lauk hiji deui arek paneuri tapi da kulantaran besi eueuh batur ngawangkong jadi we dihijikeun diabrekeun kana jero eta. Besti kana jero katel tah lamun hasil ngagoreng nama ieu besti mantep teh teh garing tapi teh nanah teh arek ngalah heula cengek. Kulantaran si sambal kecap na teh ajang tamu cenah besti boro mah teh nanah teh atoh eta teh jang lauk padahal mah jang tamu cenah geuninganan atuh alamat ngalaan heula ieu cengek hejo lumayan we ajang pamanas. Diitung-itung moal mahi saeutik mah urang tambahan we di dieu teh besti lamun misalna geus sakieu mah mahi meureunannya lada. Aya untungna keneh besti ieu teh melak cengek hareupeun dapur lamun misalna jauh ka dapur kumaha cobanya. Ayo besti urang tuluykeun deui ka dapur nyokot heula coetna asupkeun cengekna pipitan cupatna. Mantep besti lamun sambal kieu teh make uyah mecin we hungkul ulah digulaan da sok tarangeunah geuninganannya tuluy we digures-gures. Ulah poho besti di jeruk limoan ame seungit ame haseum pokona mah mantul siapkeun nampan jeung daunna besti ajang botram poe ayeuna teh. Lamun teh nama besti botram teh lain dina luhur daun tapi dina luhur nampan biasa sok bareng-bareng lain bareng-bareng sih ayeuna mah kuduaan biasa nama tiluan jeung si bungsu. Kulantaran si daunna teu mahi hiji jadi ku teh teh dipakean dua besti diamparkeun modelan kieu di sanguan dilaukan ulah poho besti si sambelna bawa hayu bismillah Allahumma barik lana. Ieu teh yakin besti moal kabita sambal hejo jeung goreng lauk pokona mah besti geura sok ajaran goreng lauk sing garing nyambel hejo ieu ge budak dua ni kabitaeun. Biasa teh nama jeung si bujang botramna duaan tah ieu ge nambah deui bujang hiji cenah arek ngiluan mentas sambel heuh iti ilikanan kalakah nyokot coetna besti untung we dibalikeun deui coba lamun singkat carita ieu teh geus erep besti urang tuluykeun ngalah heula poh-pohan ayeuna teh baturan teh nanah ngalah poh-pohan